kunaon bapak aing ngeluh asukan aing mangisuung nuhun agan nanaonan agan teh ontu kikieuan teh beuh kieu jempe sia jempe aya kejadian naon bener nangka Badranaya sorry wa Lurah Semar kuda Australia kuda pawana heueuh di mana wae juragan tuh wah biasa nagihan wa jempe sia jempe aya kejadian naon atuh bapak bandera hitam putih di tenggelan buta lawan atuh lawan lain kerang kedut teh hirup teh jangan diem saja kalau dipukulin sekali-kali atuh lawan bandar nangka nah are ulung aduh edan sia nah kalakuan teh sia teh siksa jangan pakai hukuman agar waras paham bura ngalunyak dihantam siksa sia teh ka bapak teh ngalunyak tibah heula aduh aya anu bapak kawas anak tere we kawin ge sia teh ngahina ka aing bapak kawas ka Allah ilaha illallah itu si goblok curi sia hukum karma jelema sia teh sia da cacing jelema naon budak nyalukan hidungna kitu ma we lah naon si lain nyao ka dieu geura euy aya sora nu ngajelengeng sada sora raket bawa deuleu euy moal kitu timba ka dieu datang naon dengekeun di sia aya sora naon le ya lemah tah kadenge teu heeh sada kopi tong bodor sia teh nyari jadi ketahuan pacaran lagi sama si ayah tegablek dodoloan nah yang serikan goblok nyaah teuing ieu meureun bayi kurang giji teh nu kieu lain bangsa naon ka nu kieu bisa jadi euy bangsa Kalijati meureun lain bangsa atuh eta mah urang meureun lain ieu teh makhluk naon kana dieu nyebut ka aing nyebut makhluk naon cenah alhamdulillah Gusti gede hate abdi ayeuna ye sugan teh dewek we dawalan nu goreng patut geuning aya nu leuwih euy bade ka mana nya dek neangan salon naon hayang dikeriting naon rasana teh jabrig meureun
kadenge ku yang dikeriting. Hayang di Boreman buuk. Alah, karunya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atuh. Penak sareng saagami. Leres salira agama Islam. Laras kulan. Ai kitu. Rada tuh percaya. Nah, Maya Islam make ikat. Aingnya mah agama Islam maneh teh kudu make jilbab. pugu da awewe. Atuh make gamis atuh. Nya, Manya lalaki make gamis. ya heuh. Gamis mah pakena ku awewe sok dipake nyeupah. Gamir atuh teh mah sia goblok. Nya, Gamir mah di mana urang dahar gede teuing, gamir sia dahar teh gemul. Jurig nu kejo mah. gemul heueuh tah mah atuh. Gemul mah di dinya kalereun haniwung. Gemor, goblok. Sia. Ai gemor mah di mana urang boga permen teh digemor. Si goblok digemol. Gemol mah para dijualan. Moal atuh teh mah. Nya, Tanyakeun tanyakeun ngaranna saha? Saha kakasih teh sih? ngaran urang. Heeh. Wah pajang. Raden Cecep Kutadireja Detnawati Noglenca Kokonangan Surya Dilaga Blekok Samidin Republik Indonesia di Sabang nepi ka Merauke suhu maksimum 35 derajat Celcius. Itu ceritanya. Aduh. Ngan tetangga uing ngalukana Cece. Cece. Cece Basoka. Alah, Bener agama Islam maneh. ya heueuh. Sing ai salat sok di mana maneh? Lamun maneh bener agama Islam, maneh salat sok di mana? Di gereja. Tapi bener. Masjid belegug. Nya aing ge nyaho di masjid. Ya. Manehna nyebut heueuh geuning, maneh berarti manehna lain. Manehna teh meureunnan Katulah. Agak lain Katulah Katolik menurut teh. Maneh agama naon? Islam. Cing, lamun bener silaing agama Islam diuji ku dewek. Sok. Rukun Islam aya 5. Jemilaan lho. Saya ditanya ge. Rukun Islam teh Aya 5. hiji, Syahadat, 2, salat, 3, zakat, 4, puasa, 5. munggah haji, mun kawasa di jalanan. Akur jeung manehnya. Genep dek mah. Lain Islam atuh. Nah, iya agama sesat. Boa-boa maneh anu ngaku nabi paling akhir. Ahmad Sadet. Ya. Ahmad Begek Malaysia. Agama anu ngaku pang akhirna. Maka jeung rukun Islam aya genep. Naon hiji-hiji nasya?
syahadat salat zakat puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalana kagenap balik deui kitu teh ka dieu narek ngajedog di ditu imah teu boga baraya teu boga balik deui nya alah tong nyiksa maneh mana teh gawe teu boga di Arab mending balik deui ka dieu di lembur urang balik deh ka imah di dieu pan syaur nabi ge kitu rumahku adalah surgaku tapi nah itu tercatatnya tapi dah bener teh itu agama naon sarua Islam rukun Islam 7 nah jadi laliur kieu tapi balalender nah make 7 sia teh balikna make kapal narek lempang titu paeh atuh meureun tilalap di laut oge tapi aduh Gusti maneh dek ngomong naon balik di Arab teh da kudu numpak kapal da lempang mah meureun urang teh moal nepi-nepi sok saralah tapi bener euy waduh bener tauhid di jelema ya tauhid cenah bisa jadi ya jelema teh geus nganjang kapoe paketo aing mah lain geus pake paketo deui geus nganjang kalioban paingan bana radial aduh lamun kitu mah tiasa panginten 8 naon rukun Islam teh tong ngaluwihan dengan 177na ada geuning da 5 geuning asli na mah tapi dileuwihan kumana jadi bener oge teh jadi bener oge tah ieu jelema nu lumpuh Yuni nya ge nya anu luak leok pamadeganana geuning henteu istiqomah aduh bener euy nya ai kadalapan siksi laing naon dahar pek sabab lamun urang teu dahar da paeh atuh sok dek bisa numpak kapal kumaha urang lamun teu dahar lang layeusieun meureun urang teh ngajak papang salapan naon nginum nah lamun geus dahar teh kudu melag na teh koro tapi eta aduh ampun aduh 10 naon sare sok narek nyaring wae urang teh sabab aya beurang aya peuting ban tap jaku kitu nama aneh teh ku balalener tapi salah itu ai mana rek nambahan deui 11 naon nyaring manya sare wae tuh da bener pisan aduh agama naon ya jelema ya duh ya kaharti tauhidna euy duh kerja kerja karti 12 naon jeung ngising nah ada dahar wae enggak goblok ya aduh naon sih tadi dek nyokot harta kekayaan ya lain aing teungeunah naon pamadegan aing sia dileuwihan ku sia dulur aing tadi bebeja ka aing cenah rukun Islam aya genep ceuk sia sia teh ngaruksak akidah
salamet silaing ku ayana agama ayeuna silaing dek neugelan dewek eta teh hartina silaing teh dipusrukeun aing mah teh suka rukun Islam aya genep aing nu sabenerna sabaraha hayang sia atuh kolot aing geus ngabejaan ulah dileuwihan ulah dikurangan tetep rukun Islam teh aya 13 sia nu podaraneun aing mah bina-bina teuing sia teh